sadaya Mangjaya ayeuna para mitra dongkap deui ka para wargi gitu. Pokona mah janji pasini pasang subaya dinten kamari urang ayeuna urang urang laksanakeun. Urang riung mungpulung para mitra sadaya. Asa riung mungpulung atuh da Mangjaya sareng para wargi asa pacaket gitu. Bakat ku sono, bakat ku wanoh gitu para wargi sareng para wargi. Mohon sareng para mitra sadaya meni asa pacaket siaran teh kitu. Mangga urang lajengkeun hanca dongeng judulna Pareumeun Obor. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Uat Tatang. Nang teu karaos ayeuna nincak bagian ka sabaraha para mitra? Nincak bagian ka ieu, nincak bagian ka-20. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi kanalika Cep Dadang disiksa ku Andri. Kumaha ieu naha Cep Dadang nimulkeun atanapi akibat daripada akibat tina siksaan eta nimulkeun kacilakaan pikeun Cep Dadang. Mangga urang hanca bayi dongeng nu judulna nyaeta Pareumeun Obor. Da kitu para wargi lamun tos obor tos pareumeun mah kitu. Teu nyaho dinu caang kitu. Kanyahona teh poe kue wungkul. Nah teu nyaho dinu caang gitu nyaho nu poe ke wungkul. Kana bebeneran geus poho geus leungit geus teu nyaho di bebeneran nyaho teh nu poek na wungkul. Atuh akibatna kitu. Model harita Andri nu digugulukeun teh ka teu balegan we komo digugulukeun ku Ki Bolang. Guruna teh mangga urang teraskeun. Ningali kaayaan Cep Dadang ming titin berawah riwih. Malah campur keheul ka Mang Enon dumeh manehna eueuh. Di eta tempat padahal Mang Enon tadi ge dititah laporan kanu berwajib. Nyata ka bagian kepolisian sabab manehna nu ngaran manggihan Andri di eta tempat. Tapi geus aya kana sajamna leuwih boh Mang Enon boh polisi eueuh nu datang-datang. Modar sia Dadang. Modar deuleu. Andri nyekekna beuri ketika kereket. Beungeut Cep Dadang harita geus robah. Panon buburi lengan puguh we katingalina kudu nyareaksian matak pika salempangeun. Malah boga timuru pasti Cep Dadang korban dicekek ku Andri. Tapi kasalempangan eta babakuna keur Neng Titin jeung Kodar katut mangoleh leungit. Nu teu disangka-sangka ku waktu ieu Cep Dadang bisa hojah. Tuur sabelah ngajo notog pisan kana mamarasna Andri. Aduh, jados sia. Andri ngaguak bari awakna moyongkot. Bibir sungar sengir taksiran tumerapna seueul kana hulu angen. Tidinya kakara Cep Dadang bisa males. Cerot, cerot. Dua gempuran pereup. Anu Cep Dadang ngahanca kana cukang irun jeung dada Andri. Jarijeg Andri ngajarijeg. Keur kitu disusul tepus Cep Dadang muterkeun awak. Bari sukuna diangkat sabelah. Hiu, cabrod. Suku Cep Dadang ngabanting kana dada. Dayagdag Andri ngadayagdag. Jeleng Cep Dadang luncat ka hareup. Gilek ngalegot ka belah kenca. Awakna rada dongko didinya Cep Dadang ngebrehkeun gerak tampele mepet. Kuda-kuda nyerong 80 derajat. Awak rada doyong. Sedang si kunu kenca nampe kana hulu angen. Hiu, dek. Andri ku waktu ieu kuat ka ongkek bari jajari jegan. Gilek Cep Dadang malik kalawan teu ngalobakeun nu dipikir deui. Harita Andri nu keur jajari jegan bari ongkek teh para wargi sadaya. Disusul tepus punukna dibanting ku pigelang leungeun. Jabrod, jabrod. Solontod bru daek teu daek ku waktu ieu. Andri nyandangan wiwirang ngakedebut rubuh. Irung nyuk seruk kana taneuh puguh we. Ki Bolang guruna meniti kekereket di barung kubudi baketut haseum. Sabab nu teu disangka-sangka muridna ragrag. Sedang Andri beunang disebutkeun murid kahiji. Geus aya welasna kali karung jeung nu sejen can pernah jadi pacunang. Can pernah ragrag di pakalangan tapi ku harita ngajonan Cep Dadang kuat ka utah tuluyan rubuh. Udang si Andri. Udang sia. Ki Bolang sesentak nitah udang ka Andri. Tapi nu dititah udang mah teu ngareret-reret acan. Tetep we ngudupung. Harita baturna Andri katelah si Rewok si Pitung gregeteun hayang mangmaleskeun sabab ningali Andri teu usik-usik. Kurang ajar sia ku aing manusia kitu mah lihakana geura cek si Rewok. Barek bebela pati tapi ku Ki Bolang dicarek malah leungeun si Rewok dikenyang ka tukang. Ngajedog si Rewok. Keun antep sina udang ku maneh. Piraku si Andri nampak gempuran sakitu teh cengkat onaman mah. Udang si Andri. Hayo udang sia. Ki Bolang keukeuh nenitah udang kuniang sirah Andri cengkat. Tuluy ngareret ka Ki Bolang nu keur ngajega dina bang barung tepas.
Telila luk deui Andri tungkul. Duka memang teu kaduga cengkat, duka karasa keneh lieur. Asa jauh tina ukuran anggang tina sangkaan. Teu puguh-puguh harita Nyimas Ratih nu keur ngajengjen gigireun si Rebo. Make luncat kaburuan. Disangka kuno sejen maluncat rek mang maleskeun ngayonan Cep Dadang lanceukna. Tapi harita Nyimas Ratih ngadon lumpat teh teu sirikna ti babaranting. Si horeng Nyimas Ratih lumpat teh manehna ningali ka beulah kulon. Aya aburuan polisi kurang lebih 10 urang dibarengan ku Mang Enon. Sedeng nu sejen teu nyahoeun aya polisi. Sabab keur merhatikeun kana kaayaan Andri. Belenyeng Cep Dadang ngabrik Nyimas Ratih. Bareng jeung ngorejatna Andri nu kakara sadar. Gilek Andri ngalieu katingali Cep Dadang ngabrik Nyimas Ratih. Harita Andri nyabut peso balati nu diselapkeun kana beubeur dina cangkeng. Kalawan teu loba nu dipikir dengan peneuwer peso balati dibaledogkeun. Maksudna marek ngarah Cep Dadang kersaning pitulung ti Allah. Harita Cep Dadang make ditajong tuluy labuh nang kuban. Gilek Nyimas Ratih malik deui sabab manehna kapergo ku polisi ti ditu nama. Rek tuluy mabur. Ngan oro kaya pibahyaeun geus nampeu pi ajalun geus datang. Harita peso balati nu dibaledogkeun ku Andri melepas temahna nancem pisan kana hulu angen. Cerit Nyimas Ratih ngacerit matak ngalenyap kana hate. Rumpuyuk Nyimas Ratih ngarumpuyuk. Leungeun nyekal perah peso balati nu nancem kana hulu angen. Burial getih kaluar meni buburialan. Geus kitu bru Nyimas Ratih rubuh awak kuyang getih. Tapi harita Nyimas Ratih masih kena hirup teu bisa obah. Gorowok saurang anggota polisi ngagorowok. Ndeukeut lapuran awi haur bari ngacungkeun pistol ka luhur. "Hai, bajingan-bajingan jangan bergerak. Angkat tangan semua," pokna. Tapi nu digeretakna satu nyang beas ge teu ngejat malah Kibolang mah. Bata nyerah manehna ngusiwal nyokot pistol tina jero kampretna. Terus nembak polisi. Kibolang menang 3 kali nembak polisi nu ngagertak. Hadena polisi nu ditembak rikat dongko. Bari nyalingker kana tangkar randu. Bareng jeung kitu polisi males nembak. Aduh. Kareung Kibolang ngagoak nyebutkeun aduh. Pistol ngudupruk kana taneuh digireun Andri. Atuh da Kibolang sapinterna ge Kibolang nembak 3 kali teu beunang. Polisi mah sakali nembak tar beunang para mitra. Kitu atuh sagala ge kudu ka ahlina. Kibolang lain ahli ngabade ya atuh. Siga nu heueuh we mau pistol bari teu bisa ngabekaskeun teu bisa nujukeun kitu. Ka mana ucas acos meureun. Kitu para wargi. Mangga. Para wargi sadaya harita si horeng Kibolang katemak tuhu leungeun anu katuhu. Getih tina leuheun harita teh ngajarlang-jelang masihan golodog ceg pistol nu Kibolang dirawatan ku Andri. Balenyeng Andri lumpat ke belah kidul bari nemakeun pistol ka polisi. Sanajan anggota polisi teu aya maksud ngorbankeun jiwa kulantaran Andri ngababi buta. Kapaksa sarua anggota polisi pangkat prajurit hiji ngincer Andri. Nu keur lumpat bari nemak. Andri ngoceak tarik naker awakna melenting. Sabab tonggongna beunang kedebut Andri rubuh. Pistol ngaguprak ka gigir. Sakitu mah Andri kawilang tahan keneh. Masih kaduga ngorejat oi ansrod dan nyokot pistol. Sanggeus karawatan kilak Andri malik kalawan rek nemak deui polisi nu keur muru. Tapi Andri kapiheulaan mante ditembak deui ku polisi. Cungkel geus kitu mah Andri ngacungkel terus kekerjetan. Panon duana namulan nu teu kungsi 3 menit Andri ngaleupaskeun nyawa nepi ka hanteuna ngabanusan sapada harita. Sedeng anggota polisi nu sejen ting beretek nyuruh Kibolang nu keur ngadeprek diuk dina golodog. Leungeun nu katuhu siga nu ngaplek pinu ku getih. Geus kitu mah baturna Andri nu tiluan teu bisa unggah peta. Tiluan dibararangkol kitu di Kibolang. Sirilik Neng Titin jeung Kodar katut Mang Ole. Kakara wani nyalampurkeun ka Cep Dadang nu kakara nguniang nangtung. Gabrug Neng Titin ngarangkul kana awak Cep Dadang. Lanceukna nu ngarasa suka campur reuwas. Sukana dumeh nu jadi lanceuk salamet ari reuwas ningali waktu tadi. Cep Dadang rek dibaledog peso balati ku Andri. Temahna peso balati milepaskeun kana angeun Nyimas Ratih. Sanggeus Neng Titin ngalupaskeun rangkulan awak Cep Dadang. Kilap malik ningali Nyimas Ratih keur nangkarak bengkang bari ngap-ngapan keneh. Harita antara Neng Titin jeung Cep Dadang katut Kodar kitu deui Mang Ole ngadonting palencrong ka Nyimas Ratih. Giler-giler panos Nyimas Ratih gular-giler kasih ka gigir. Tuluy neuteup ka Kodar nu keur ngajanteng tunjangeunana. Leungeun Nyimas Ratih duana narangah. Taksiran rek menta dihampura ka Kodar.
Tapi telila guprak leungeun Nyi Mas Ratih ngaguprak ka gigir bareng jeung renghapna napas panuntungan. Akhirna Nyi Mas Ratih oge nepi ka hanteuna sanasib jeung Andri pada korban sapada harita. Ningali kitu maneng Titin nyegruk ceurik bari nyuuh kana dada Cep Dadang lanceukna. Teu sangka nu jadi lanceuk nepi ka kitu-kituna. Atuh deui Kodar ngahulang nu jadi lanceuk nyatana Andri ngabale bangke. Nyi Mas Ratih nu masih kene kasebut pamajikanana palastra ngan harita neng Titin ngarasa kaget. Nyi Mas Ratih make kongkorong ana diteges-teges si horeng kongkorong neng Titin. Kang, nah Kang Kalung nu dianggi ku Cirati siga Kang Kalung abdi nu ical Kang. Cik neng Titin ngabejaan ka Cep Dadang. Barang diteges-teges ku Cep Dadang nyawe kongkorong neng Titin pamer indungna teh. Si horeng anu nodong Mang Ole kalawan perhiasan neng Titin jeung perhiasan ipah teh dipalingna ku komplotan Andri. Harita keneh layon Andri jeung layon Nyi Mas Ratih digarotong ku petugas ka rumah sakit. Kalawan diasupkeun kana jero mobil ambulan, kitu Ki Bolang nu tatu leungeunna dibawa ka rumah sakit. Dibarengan ku dua anggota polisi, sedang nu sejen taumpak mobil jeep samalah Cep Dadang neng Titin, katut Mang Ole jeung Mang Enon, dibawa ke kantor polisi pikeun saksi jeung rek dipenta kateranganana. Teu kacaturkeun aras urusna di kantor polisi jeung di rumah sakit. Harita geus ngagayuh ka wanci asar nu kabeneran indung Bapa Kodar jeung indung Bapa Cep Dadang araya keneh di imahna Cep Dadang. Samalah Aki Toha jeung Nini Wati ge araya keneh. Puguh harita nu araya keneh di imah Cep Dadang rareuwas. Ningali dua jelema digorotong dina belangkar ku petugas di rumah sakit. Sililik neng ipah pamajikan Cep Dadang nyampeurkeun sarta nanya. Saha ieu teh Kang? Pokna tapi Cep Dadang can bisa ngajawab manehna terus asup ka imah dituturkeun ku nu ngagarotong mayit. Bah, pah cokot samak terus amparkeun di dieu. Cep Dadang nitah nyokot samak kalawan teu hararese. Neng ipah ka kamar nyokot samak tilep. Bar diamparkeun di patengahan. Atuh korsi-korsi dikasisikeun ku Mang Ole jeung ku Mang Enon. Regeyeng dua layon di pangku tuluy dikadengkeun dina samak ngarendeng. Teu sakumaha lila petugas di rumah sakit baralik deui. Harita layon duanana ditutupan ku samping kebat meunang ngahajat tadi. Cep Dadang meuli ti toko. Kojeng Kang Ibu Awang indungna Kodar ngadeuketan layon. Brai mukakeun tungtung samping menila launan pisan. Ana breh Ibu Awang ngagebeg tuluy nyegeruk ceurik. Si horeng nu disingkapkeun samping teh Andri, anakna. Kitu deui Ibu Cuhaya kabawakeun milu nyingkapkeun tungtung samping nu dipake nutupan layon Nyi Ratih. Ana berai gauk Ibu Cuhaya ceurik, sedeng salakina ngadonting haruleng, bari hatena ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso tuh. Nasibna Nyi Mas Ratih jeung Andri kitu. Geuning teu di dunya-dunya teuing karasa ripuhna para wargi. Kita teu di akhirat-akhirat teuing di dunya geus karasa akibat tina amal perbuatanana, akibat tina kalakuanana kitu. Wawalesna karasa geuning anjeunna. Jadi jalmi jahat teh kumaha kitu teh nu mawi ulah naon teh ngarasa senang kena urang jahat lah teu panggih ieu ku polisi teu panggih ku nu berwajib batur nu nyangkalak aman cenah. Ulah ngaraos kitu. Tetap sok sanajan di dunia teu beunang di akhirat mah aya balitunganana. Mangga para mitra bahan lenyepaneun urang sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, 1000 kali nu jadi indung bapa ngarasa keheul, ngarasa cua ge kana laku lampahna nu jadi anak. Ari ningali kaayaan kitu mah para mitra leungit ka keheul, leungit ka cua timbul jadi ngelmalik ngeri. Teu sangka nu jadi anak nepi ka hanteuna paronok umur ku jalan boga lampah nu nyimpang tina dasar hukum agama jeung dari gama. Ibu Cuhaya jeung Ibu Awang ngadonting ngagarauk ceurik. Samalah Ibu Cuhaya meuni teu sirikna mebeut-mebeutkeun maneh. Ari Ibu Awang indungna Kodar sanggeus ceurik tuluy ngalepek ka pidara taksiran baluas ningali raga Andri, anakna cacad bari pinuh ku getih. Atuh regeyeng Ibu Awang pada marayang dipindahkeun ka kamar. Kitu deui Ibu Cuhaya pada ngage-ngageneng ku opatan dibawa ka kamar Cep Dadang. Kitu ge ampir-ampiran teu katanagaan sabab Ibu Cuhaya abrag-abragan. Heuleut setengah jam tatangga Cep Dadang nu dareukeut pada jul-jul daratang. Sabab ngadenge sora awewe jejeritan matak ngahariwangkeun. Jol ieu awewe lalaki pada nanyakeun ka Cep Dadang. Kalawan teu disumput salindung ku Cep Dadang dibejakeun jen adina Andri maot. Adina jeung Andri maot.
Kulantaran geus nyedekawan si magrib kapaksa dua layon dipetingkeun, tapi harita keneh duana geus dimandian ku tukang ngawardonan. Di antarana saurang paraji jeung saurang kokolot kampung nu biasa sok urut mayit. Rengse dua layon dimandian goledag dikadengkeun. Di tengah imah kalawan diruruban ku samping kebat. Harita Mang Enon gagancangan balik ongkohan dititah ku Cep Dadang. Sina nyusulan Neng Mimin pamajikan Andri jeung inung bapana. Tapi ku Cep Dadang diipat-ipatan ulah waka dibejakeun Andri maot. Kitu sotenan bisi Neng Mimin jeung inung bapana galimpeureun. Dibejakeun mah kudu daratang we sabab aya keperluan penting pisan. Bada magrib harita Neng Mimin jeung inung bapana geus daratang, malah geus kajarero. Sanggeus nyahoeun yen Andri maot segeruk Neng Mimin ceuri. Atuh budak nu keur disusuan ge kabawakeun ngadengek ceuri. Muncak kawan Ci Isa tatangga de Cep Dadang, sabagian loba kaum lalaki pada juljo daratang, malah tuluy ngilu ngemitan. Ari Kodar ti barang datang numpi maneh di kamar. Ngadon ngelenguk bari diuk sisiris bang. Hatena timbul ngarakacak teu sangka. Nu jadi lanceuk jeung pamajikan korban kulampahna keneh. Ngedak kapeutingna keun. Nu kira-kira setengah 12 Neng Titin mairan cai kopi. Kana gelas sekeur anu karemi. Tapi nuna caina di luar teras. Di luar di teras sabab buku pawidarta dicarek ulah nuna opieun deukeut mayit. Sanajan geus cukup lila oge eureuna. Tina ruas-karuas tadi keur Cep Dadang can bisa nerangkeun jujutanana kajadian nu karanapan ku dirina sabab loba jelema nu karemit anggur ngobrol kanu lain-lain. Tin ari Jang Kodar ka mana sateu katingali-tingali ku akang teh? Cep Dadang kakara ingeteun ka Kodar. Ingatin ari Jang Kodar ka mana? Neng Ipah mairan tumanya. Duka atuh teteh da puguh abi sapok-pokkeun bade naroskeun ka akang. Teh Neng Titin manehna ge teh nyahoeun Kodar eueuh. Celengkeung Mang Oleh nyarita. Tadi mah katinggalan mah kumang di lebet kamar neneng. Di kamar mana Mang? Neng Titin ngareret ka Mang Oleh. Sungguh di kamar neneng juga. Temal Mang Oleh koloyong Neng Titin ngoloyong mukakeun pantok kamar. Ana brai nya nyampak Kodar keur ngajelenggut sorangan. Kojeng Kang Neng Titin ngadeuketan bari pantok kamar ada ditutupkeun kalawan ngagero. Kang, damel naon salik we ngalira? Disanggu ku abdi mah mulih ka bumi. Jalanan kita tadi teu katingal-tingal. Cek Neng Titin keur kitu torojo Cep Dadang nyampeurkeun. Eta ge Jang Kodar jeung aya di dieu Tin. Nuhun Kang disangki ku abdi mah mulih nyalira ka bumina. Gek Cep Dadang diuk dijireun Kodar nu keur ngajelenggut bari sirana tungkul. Jang Kodar, geus jang ulah dipake ngangluh. Ulah dipake pikiran teuing tina perkara kajadian tadi, tapi ka adi akang kasebut pamajikan Jang Kodar keneh perlaya ngemasi pati. Kitu deui lanceuk Jang Kodar sanasib jeung adi akang. Mana kitu ge geus tepi kana titis tulisna. Geus jadi kalam ilahi. Sabab tadi di antara bagja cilaka jodopati, lain urang nu nangtukeun angin Allah nu uningan. Sanajan sararea ge kaasup diri akang bakal ngalaman balik ka alam barja. Ngan rupa-rupa jalana. Malah sok aya nu ponok umur ku jalan labuh, ditajong, ragrag tea tina tatangkalan jeung nu sejena. Ieu kabeh geus takdir tinu Maha Kawasa. Danya kitu kasebut patokan hirup mah teu kaukur ku diri urang kasebut manusia. Bari waluhu alam keur diri urang mah ponok umur ku jalan naon. Duka di mana jeung urang ditakdirkeun balik ka alam barja. Tong boroning urang, geuning kamari ieu sakitu minggu atawa sakitu bulan nu katukang. Nu teu disangka-sangka tea dulur-dulur urang, para suhada nu keur ngalaksanakeun ibadah di tanah suci, meunang musibah mina. Ieu ge hiji takdir kalam ilahi. Ku ayeuna musibah eta wajib urang ngadorong manjatkeun doa ka Allah. Muga-muga arwah dulur-dulur urang, para suhada nu warafat, ditampi iman Islamna kalayan disagerengin Allah Subhanahu wa taala asup kana golongan surga. Kitu deui keur nu jadi kulawarga nu warafat, mugi-mugi Allah maparin kasobaran, katabahan, kakuatan lahir batin. Atuh sabalikna ka para jamaah anu saralamet kalawan tos marulih ka tempatna sewang-sewangan. Kalawan riung purung di jeung anak sakulawarga. Muga-muga amal ibadah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan janten haji anu mabrur, kalayan keras ngalaksanakeun parentah Allah, ngalaksanakeun ajaran-ajaran nu dilaksanakeun ku junjungan urang sararea tayalian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu jang, nu mata geus ulah dipake marungkaut HP. Sangakeun lanceuk Jang Kodar jeung adi akang, muga-muga ditarima iman Islamna. Dihampura tina dosa perdosaanana,
kalawan narima ganjaran nu satimpa jeung amal perbuatanana. Cep Dadang panjang lebar meperingan ka Qodar. Namah-namah kasedih. Namah-namah kasedih para mitra sadaya. Ngadon hujan cimata bari nukupan beungeut atuh Neng Titin jadi kabawakeun cimata ngalemereh mapai kana pipi nu hejo carulang. Geus sing sabar we sing sadar. Pek sare kadinya nya bisi lieur. Pokna tuluy ngoloyong kaluar ti kamar ngariung deui jeung nu jadi inung bapa. Kulemkeun atuh Kang bilih puyeng, cek Neng Titin bari nyusutan cipanon ku saputangan. Ieu Neng cacan tunduk, temal Qodar sorana rada peura. Punten ku abdi dikantunkeun bade beberes heula di pengker. Mangga Neng. Temal Qodar koloyong Neng Titin kaluar terus kebat ka tukang, ngeresan parabot dibantuan ku Mang Ole bade jana. Pina ieu watatang ngadamel ieu carios para mitra sabada aya kajantenan Mina para wargi sadaya. Anu 1 tahun kapengker para wargi sadaya. Janten sabada aya kajantenan peristiwa Mina di Mina begitu di terowongan. Para mitra kaum dangu, Qodar anu harita nyerahkeun batin kanu jadi pamajikan, red Qodar ngareret kana tutunggul Andri lanceukna. Tapi teu nyarita naon-naon ukur neuteub kana tutunggulna. Kuniang Qodar nangtung meh bareng jeung Neng Titin. Jilak Malik tuluy ngaleos kira-kira 10 meter jauhna tina kuburan Nyimas Rati. Jeung kuburan Andri red Qodar ngareret deui. Tapi teu lila para mitra tuluy balik sabab harita pras-pris hujan. Sorena bada asar Cep Dadang kakara bisa nerangkeun tina kajadian kamari nu karanapan ku dirina kayalian kunci jojoh patutunggalan jeung Andri nepi ka manehna ampir-ampiran cilaka waktu diseke ku Andri. Tutas Cep Dadang nyaritakeun perkara kajadian jadi tuluy menta dihampura kanu jadi inung bapana Andri. Kitu deui inung bapana Andri ngahampura malah teu jadi hate. Kusabab Andri korban lain ku Cep Dadang, tapi yakin ku amal perbuatanana nu nyimpang tina hukum. Sorena Pawidarta jeung Ibu Awang pamitan berali, samalah Qodar ge kabawakeun balik, ongko hadi ajakan balik kuno jadi inung. Lamun dipikir ku salancar mamatak ngarasa heran ku Neng Titin. Tilu poe ti sabada Nyimas Ratih lanceukna maot, ku ayeuna remen pisan datang ka imah Qodar. Samalah balikna sok burit-burit bae kalawan sok bunta bantu kana pagawean Ibu Awang inungna Qodar. Si horeng si mana horeng hate Neng Titin beki cumantel ka Qodar. Sedang Qodar nu biasa teu ciri-ciri nu ngandung harepan ka Neng Titin, tapi ari batina mah waluhu alam. Aya paribasa, laut jero bisa diteuliman hate jelema sok sanajan deet hese di kobetna. 10 poe ti harita Cep Dadang kadatangan ku Mang Enon bade jana Pak Udung. Nu maksud Mang Enon datang teh rek mere laporan yen manehna tas narima surat panggilan ti kantor polisi. Kumaha Mang Enon nu dia itu daramang. Alhamdulillah deh lah samurihna kumaha di dieu. Pangesto Mang ayeuna arek aya tanyakeun ka Mang teh aya bejana kamari Mang menang surat panggilan di kantor polisi. Leres deh malih katampi ku Mang oge atuh sakedapan Mang teh. Maros leuwas mun nampi surat di kantor polisi teh deh. Eta aya naon cenah Mang dipanggil ka ditu. Aya naon-naon deh mung di bagian kepolisian kan hungkeun we. Kada bantosan ti Mang tina perkawis Mang kamari masihan laporan. Perkawis aya na Cep Andri sareng komplotanana kitu. Nganuhunkeun teh mah kitu we si horeng Cep Andri teh. Sabada naon teh sapada rencang katup gedugna teh. Tos aya dina acara nu berwajib teh deh. Malih nu jenengan bah bolang-bolang kitu teh. Kasabaca nu buronan teh. Gacan 2 masasi anjeunna kabur tina tahanan diemut-emut. Terus nanya den, abri sareng masyarakat teh kedah manunggal. Harusna masyarakat kedah terus ngabantos ka bagian keamanan kitu. Nya kitu. Jadi maksudnya manunggal di dieu teh ngahiji we gitu. Fungsi abri jeung fungsi masyarakat kudu aya di abri teh kitu maksudna mah manunggal teh. Para mitra sadaya, keur kitu torojo Neng Titin mairan cai kopi keur Mang Enon. Neng da Mang Neng. Pangesto Mang kumaha ieu Mimin? Tema Neng Titin nanyakeun Neng Mimin urut pamajikan Andri bari nyuna cai kopi dina meja. Begitu teh we Neng lah rupina mah. Kulining ge kamaklum lah anu namanya dikandunkeun teh atuh. Tapi teu saesios. Teu saesios mungkin teu we atuh Neng. Kadieu itu amengan Mang wartoskeun ka Mimin ulang uluut wae. Sumuhun Mang wartoskeun ka Mimin mung sing amengan kadieu kitu. Insyaallah Neng ku Mang wartoskeun ke. Nah atuh nyangakeun caina Mang. Mangga Neng mangga. Tema Mang Enon regot nguyup cai kopi haneut keneh. Tuluy ngobrol ngaler ngidul jeung Cep Dadang. Sedeng nu diobrolkeun malintang ti urusan Andri.
Waktu Mang Enon jeung Cep Dadang keur ngawarangkong, gero di luar aya sora awewe uluk salam. Harita Neng Titin nembalan ku wa assalamualaikum waalaikumsalam baramitra ku waalaikumsalam waalaikumsalam. Neng Titin bari berai mukakeun panto. Horeng lanjangna indungna bapana Neng Titin katelah bimirah. Ibi mangga calik bi. Neng Titin mundur rebus bimirah ka jero. Geuning bimirah jeung saha ka dieu bi? Tanya Cep Dadang bari ngalieu. Ibi we aden kumaha daramang sadayana? Bimirah nyolongkrong sasalaman ka Cep Dadang. Jeung ka Neng Titin kitu deui ka Mang Enon. Pangestu bi kumaha ari ama jeung ibu daramang? Alhamdulillah aden beupi neneng angkat ka mana aden? Bimirah nanyakeun Neng Ipah pamajikan Cep Dadang. Ya bi biasa keur nguprok di dapur sok atuh diuk bi. Tema Cep Dadang jek bimirah diuk nu teh sakumaha lila Neng Ipah norojo. Nah jeung aya bimirah tos lami bi. Name neneng damang geulis. Bimirah ret ngorejat terus sasalaman. Tobi ngadaman saya Titin kanggo bimirah. Sabios neneng ulah ngarepotkeun moal lami. Aya naon bi meuni bangun dinas ieu Cep Dadang itu. Nu awi bibi teh kajurungan ku tuang ibu aden maksana mah dipiwarangang sir aden sareng neneng kalieu Neng Titin sareng kitu. Aya naon bi? Cep Dadang si jeung heran. Tuh ka atuh aden mung saurna mah dihaturan dingin we ka ditu. Eta teh aya naon di ditu? Teu aya aden teh sawios. Tema bimirah sajelasna. Para wargi kaum dangu. Ejensi minum acan bimirah balik heula. Sedeng Cep Dadang kacai heula sabab can ngalaksanakeun salat lohor. Kira pukul 1:30 pada lohor, Cep Dadang jeung Neng Ipah katut Neng Titin arindik nyatarak nepungan indung bapana. Nu teh kacaturkeun di jalan geus tepi kana dituju kabeneran indungna Cep Dadang katelah Ibu Suhaya nyampak keur dius di patengahna. Assalamualaikum. Cep Dadang uluk salam bari ka jero. Waalaikumsalam. Yap kali atuh Pak Titin. Tema Ibu Suhaya solongkrong Neng Ipah jeung Neng Titin mundungna. Dadang di pager. Kalau Ibu Suhaya geus salis ngareneng sareng Neng Titin. Titi amangkat ka mana di? Biasa we amanah mah keur gogoleran karasa cenah cangkeng tarikanana. Walau Ibu Suhaya ti kantos lami pasti manorojo ti kamar. Tah geuning amanah. Samang ama Cep Dadang merejat tuluy sasalaman. Ugu ye cangkeng geus 2 poe ama teh. Kamar ieu mah komo meuni teh kaduga turun-turun candang. Ngejeletot ye ngadapang di kamar geus ngejeletot cangkeng aduh. Dilandongan naon atuh ama? Yana tanda kita yana tarada longsong sejujeng hatan deing samodel kamari. Ibu tadi antelan ku botol we biasa. Yana teh panas kana botol keun bundel we kulama. Kene antara sekali kita. Kalau pasti mah geus salis ngareneng sareng Ibu Suhaya. Kamana bimirah cenah ibuna cenah mahiran cai atuh. Ini ibuna sanes tamu cek Neng Ipah. Sanes mana teh kasimpingan ku bimirah Bu. Saurna abdi sareng Ipah kali cicing kada ka dieu di situ aya naon atuh Bu? Ini asara ruas di samping mah anu teh damang. Cep Dadang helaan tumanya kalawan ngareret ka Ibu Suhaya. Nah atuh amanah saurkeun kadinya lah ku amanah we lah kadinya. Ibu Suhaya ngalirik ka Fatimah carogena. Kok kadinya ku ibu we dasar wa kene atuh lah. Sok caritakeun kadinya ku ibuna. Fatimah miwarang deui ka Ibu Suhaya garwana. Eta kieu dang pangna ku ibu dicita ka dieu teh rek aya picaritaeun puguh lamun dipikirkeun kitu nama keur ibu jeung amanah ngarasa bingung. Bingung teu mutuskeunana. Mangkukna teh teu kahalangan ku 3 poe ibu kadatangan ku indung ngajang kodar malah jeung salakina ka dina oge. Sakimpingan ku ibu rama ngajang kodar. Nya matak oge. Jadi maksudna Cep Dadang itu. Nyata maksudna mah kahiji sanuk-sanuk minta dihampura dina kajadian anakna teh nu katelah Amri almarhum. Dina eta meureun anakna nyuwat rati atuh kadua perkara aya maksud. Hayang terus manyangkeun kawargian cenah jelas nama indung bapana jang kodar teh hayang ngaku anak ka Titin cenah kitu. Parengakeun putra kumaha nu dimaksud ibu teh. Cep Dadang can ngartieun kana maksud jeung tujuan indung bapana kodar. Nu dicaritakeun ku Ibu Suhaya. Jelasna mah yang mulung minantu cenah ka Titin. Lain mulung nanti Cep Dadang kawas ngahookeun make ngareret kana Titin keur tingkir. Tetapi mah saur ibu acan tukur ama. Pokna bari ngareret ka Fatimah anu keur ngelepus Nisa.
Teu kumaha pikeun ubujeng amanah mah gumantung ka jenisna masing-masing. Ngarek moal nitah moal kumaha jenisna we nya kumaha titin anu rek ieu naon teh ngalamanana kitu. Kita kumaha nurutkeun pikiran titin. Sep Dadang ngareret ka lawan tumanya kana pamadegan titin. Sabab geus kitu kang tetep bisa kumaha ka pala ibu na Kang Kodar, teh maneh titin nyarita tetep bari tungkul. Kita aya perjanjian juga antara titin jeung Kodar. Perjanjian kumaha kan? Yang titin ngareretnya perjanjian rek ngawong rumah tangga. Perjanjian kita masih acan. Ibu na Kang Kodar parantos sasauran kumaha yang disaurkeun nama ke ibu. Kumaha jawaban titin kana pertanyaan ti Indung na Kodar? Sep Dadang talepe kumana. Itu mana Kang Aldina tilanteng Kang Kodar. Teh maneh titin luk tungkul disambung ku Pasuma Ramana Tumarot. Lain tin eta kira-kirana titin rek narima lamun Kang Kodar miharep saurna ngajojoan kana pamadegan titin. Nampire Kang Kodar pamit Kang Kodar resma bade miharep ka abdi yang titin ragu-ragu deui dinana malanana. Yeuh tin memang nurutkeun kasih kajeng kahayang mah teu bisa dituduh-tuduh atawa dihalang-halang ku sejen. Atuh kitu deui nu jadi kolot jeung akang ngarek moal nitah moal gumantung kana pikiran masing-masing ngan parandeun itu kitu. Samana kitu rek narima kudu dipikir heula nu leuwih asa. Ulah kajurung ku suka bae ka hiji eta nya. Kadua kapan Kodar teh dihenteu salaki lanceuk titin acara ti almarhumah. Hari-hari ayeuna titin aya harapan ka Kodar, ari katama-tama kapan rapi maot teh. Acan tampil kan ka sarduangan bae. Ari kahayang akan malamu titin geus aya harapan ngawang rumah tangga. Ata boga salaki otak mah tanu sejen loba keneh lalaki mah asalkan bener-bener barisna baris dumela ka titin. Tapi kituna deui. Katanya harina nyarita kitu teh ulah dianggap akang doa. Titin boga salaki ka Kodar atawa rek ngareremekeun tanu sejen nya ieu mah kakara kahayang. Adiknya akan ngitkeun Kodar teh urut salaki lanceuk sanajan jadi lanceuk geus maot oge katama-tama maotna anyar keneh. Akan sadar akan ngerti. Ai perkara jodoh mah jodoh pati bagja tilaka lain manis anu nangtukeun tapi eta mah Allah nangtukeun. Kasebut mah ge rusiah Allah kan. Sep Dadang nyaritaan jadi adi rada panjang lebar. Sebenarnya titin teu nyarita deui melenguk we cilemek teu nyarek. Itu deui Sep Dadang jeung sejeuna jarompe ngajadikeun simpena tempat. Kungsi 5 menit kitu hayangan eta sauran deui. Bari ngeserkeun asbak sabab dinirah lanyang namairan saya 14 jeung opiuna. Eta mah pikir-pikir heula ku titin sabab ibu kana ngaring caritaan ti jenisna. Mari dimaksud ti jenisna teh Kang Kodar minangka ieu mah kakara caritaan ti Indung bapana kitu. Atunya wae Kang Kodar aya harapan ka titin bari titin suka mah diharap ku Kang Kodar teu naon-naon da tadi ge kolot mah nikah moal ngarek moal. Kolot mah ngan samung doa. Ngan lamun geus pada aya harapan teh ulah wae kahayang ayeuna sabab menjadi lanceuk anyar keneh maot. Engke di mana titik natus silambara geus menak daunna ibu Suhaya. Di pamanut ama kumaha Sep Dadang nanya kalawan ngareret kan jadi bapak ngata Pasuma teh. Teu kumaha keur ama mah dan sarua we sakumaha nu dicaritakeun ieu ku ibuna. Bela ngalopi ayeuna mah kumaha babadieu mah nu cimak nama engke. Urang tulikeun deui di mana geus nyaritaan geus aya caritaan di Kang Kodar. Ieu mah kakara aya kemang-kemang buah jadi buah jadi henteu. Buah burung atawa kumaha buah layu. Kakara kemang-kemang unggul da kitu saur Pasuma mungkat wangkongan. Nah sakadinya atuh ipah titin geureuy sakadinya dicerek dalahar atuh ka ditu nyokotana sorangan ka dapur. Samung ibu Suhaya. Ataupun namanya bade kadin baheula emang ipah. Tuluy ngaropi bari ngobrol kana saja. Teka rasa waktu ngeres katungkulkeun ku wangkongan. Nyaho-nyaho geus rek maghrib. Geus kitu mah Sep Dadang pamitan bari teu poho rek balik ke sasalaman heula kana jadi indung bapa. Yakin kalawan nyata antara bagja jeung cilaka jodoh pati eta mah lain rupiah manusia. Nu nangtikeun anu Allah anu nangtikeun. Allah anu nangtikeun ongko hantikeun manusia ukuran ngabogaan kahayang atawa pamonten.
dan nangtikeun iwati pangeran anu kawasa nu maha welas nu maha wenang nu maha ati. Contona samodel titing jeung Qodar jangka 3 bulan lilana ti sabada cep dadang diangkir ku ibuna ti isukna. Antara kolot jeung kolot ti pihak Qodar jeung ti pihak Nang Titin geus ngayakin pasti jang dipasang Subaya rek nyalametkeun jadi anak. Sabab Qodar jeung Nang Titin geus pada-pada saruka kalawan geus pada-pada janji rek sauyeunan silih ti hapekeun diri kalawan rek pada-pada satia. Tutup ngatisna Nimas Rati heuleut ka minggu Ibu Tuhaya tos tatang-tatang itu ieu bikin keperluan nyelametkeun Nang Titin putrana ka Qodar. Samalah tos nyebarkeun surat ilman ka tatangga nu salembur titip ka para ahli pamili ti Ibu Tuhaya sareng ti Pasuma tos dibartosan. Atuh Ibu Awang sarua geus sasadiaan Titin bawaeun dina waktuna nu jadi anak salametan kawin ka Nang Titin. Eueuh bedana sabodong ngaran kawin ka jengatna Nimas Rati. Datugu Ibu Tuhaya seueur pisan kulawargana nu ti mana pada sararunting kalawan pada masihan bantosan tabis miringging. Aya nu mimpinan sayuran, aya nu beas, aya nu doma. Kitu deui kita tangga nu darisi. Nu ngariwin siduh aya tangga sababarat tanggungan. Kitu na teh ngabiskeun Ibu Tuhaya sareng Pasuma seueur midamel kasayang. Tuluy kana waktu ingang kana mangsa. Niti wanti mustari bisang sarengan kuridona jeung rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poe Senen harita waktuna Nang Titin jatuh rami ka Qodar. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita calon panganten lalaki geus datang diiring ku para mojang jeung jajaka meningalit mungkeuy ngabandalit ngembat-ngembat ngatang pinang bari pada mawa tanggeuyan. Atuh gamelan degung meningungkung pertanda mapag ka para tamu. Barudak awewe lalaki beuni saheng bari ting beretek ka ditu ka dieu teu daek cicing dina calon panganten lalaki geus datang. Ari tepi calon panganten lalaki jeung pangiringna. Langeor Nang Titin calon panganten awewe kaluar dibarengan ku saurang mojang nanggeui baki. Diisi ku kembang malati, rap Nang Titin rapkeun kembang kana beuheung Qodar. Langeor Nang Titin ka jero deui, ari Qodar mah calon panganten lalaki diuk heula di luar. Jeung pangiringna sabab can diayakeun upacara serah tarima. Cek basa sapopoe teh mah seserahan. Sanggeus cukup rineh ngong protokol upacara pembukaan nganuhunkeun kana kasumpingan para tatamu ti calon panganten lalaki kalawan sanduk-sanduk menta dihampura tina sagala rupa kakuranganna. Tutas protokol pembukaan tuluy disambung ku wakil ti pihak calon panganten lalaki nu maksudna nyerenkeun calon panganten lalaki katut babawaanana. Nu teu panjang lebar harita penyerahan gancang ditarima ku wakil ti calon panganten awewe. Geus kitu mah kakara calon panganten lalaki jeung babawaanana ditarima kalawan tuluy dirapalan nepi ka rengsen. Samalah sacara tradisi sapasang panganten make disawer sagala. Atuh puguh we ngajadikeun ramena patempatan. Babakuna rame ku barudak awewe lalaki paboro-boro duit jeung ngopam permen. Silih dupak silih seredkeun pada hayang meunang duit. Tutas disawer panganten ka jero geus diuk dina kursi nu geus disayagikeun ti tadina. Mincak ka pukul 11:30 geus mimiti semah uleman anu ti mana pada daratang meningalit mungkeuy ngabandalit munjungan ka panganten. Geus teu aneh satiap semah nu daratang rata-rata. Ningalina teh ka panganten awewe bae jeung ka kamar. Harita Nang Titin katingali ku sararea asa beuki geuli. Keur mah geuli para mitra Nang Titin teh. Aka harita teh geuli sebawana ngajadi katamah didangdanan. Atuh puguh we ceuk Mang Onyon teh momen inyoy-inyoyan. Kitu di Qodar panganten lalaki asa kaset. Ceuk saha duda da puguh ngora keneh umurna kakara 30 tahun ge kurang. Sedang Nang Titin umurna kakara 22 tahun. Dina sakitu 10 urang jalma nu aya di tempat kadiaan aya 2 urang lalaki keur ngobrolkeun panganten. Si horeng nu keur ngobrolkeun teh Mang Enon jeung Mang Ole duanana pada saleuseulian. Non, asa kumaha nya euy kasebut turun karanjang nya euy aduh aing mah. Lah Mang Waskin we cek Qodar eta. Aduh aing mah. Mang Kaning boga deui pamajikan ka Parawan saged tegepna euy. Ide Mang Ole sareng ngasering. Ngeteuing tanyakeun teh ditu ku lain tong make nanyakeun ka dewe. Rek macan ngalaman ungah ka ranyang ge. Ungah ka ranyang turun ka ranyang ge. Lamun ngawadahan runtah mah kana ranyang, kana karanyang deui. Minang sama
Ada unggal poe deh kan. Lain kitu abang kena nasib, kau bisa ditolak. Ejat ya merenya. Sebagai cep kodar boga di pemajikan ka urut adi beuteung. Lain dina dongeng-dongeng teuing kitu-kitu. Dipikir-pikir mah. Kapan tadi ge perkara bagja cilaka jodoh pati lain manusia nu nangtukeun le. Angin Gusti Allah nu Maha Kawasa. Da kasebut manusia mah kabeh saukur boga kahayang jeung cita-cita. Aya basa takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, papakeun Gusti Yang Widi tak kitu. Ya, contohna nu kasebut takdir atawa kadar samode ning rati. Kapan teh disangka-sangka ponok umur ku jalan kitu. Atuh kitu deui lanjut ngecep kodar katalah Cep Andri sarua kitu. Menjadi marga lantaran nama duana ge pada parimun obor teh. Coba lamun manehna caang nyaho di bebeneran geus paeus tuh moal kitu. Lamun salah saurang anu pengku pageuh imana moalnya nepi ka kitu. Nu matak lalakon hirupna dua insan teh nyaeta Ning Rati jeung Cep Andri masih jadi piinteungeun keur urang sararea khususna ka kaum rumaja kitu. Koma ulah karanapan atau ulah ka sorang. Cek barudak ayeuna teh mah amit-amit jabang bayi. Deus saseret dunungan urang we boga lampah kitu teh. Cek Mang Enon panjang lebar ngobrol. Tuluy ting koloyong nyarokot piring urut dahar semah. Tapi kawan ci asar semah uleman geus eueuh saurang-urang acan. Kali ahli pamili anu boga hajat. Anu araya teh kitu ge sabagian geus barali. Atuh nu babantu para mitra pada cakaciki nu beberes kursi jeung meja. Nu ngangkat papayon jeung biana ti eta kabeneran kaririweuhna. Gelut saminggu ti sabada kawin. Isukna Ning Titin dibawa pindah ka imah indung bapana Kodar. Sabab indung bapana Kodar katelah ibu awang. Keukeuh bae kudu cicing di imah sabab ukur boga anak ngan hiji-hiji. Atuh para mitra nu jadi besan ibu awang jeung kulawargana teu bisa ngahalangan sabab dibawa ku nu wajib. Ari katamah-tamah ibu awang jeung pawidarta kacidanya angin anak Ning Titin. Majarkeun teh teu asa ka minantu asa ka anak sorangan. Komo kitu ibu awang teu boga anak awewe. Nu matak pantes ibu awang jeung pawidarta rek nyaahkeun ge. Ari katamah-tamah Ning Titina sopana keur diwuwuh sok daek ngalaksanakeun salat nu lima waktu jeung bisa mihapekeun maneh teh. Eta kuncina mah para mitra bisa mihapekeun maneh jelema mah. Di mana jelema bisa mihapekeun maneh insyaallah para mitra kamana-kamana moal ngaraos ripu. Kumargi anjeunna bisa mihapekeun maneh. Ya ieu kuncina bisa mihapekeun maneh. Nah sok sanos itu ai kana bebeneran mah kudu tetep pancing. Sok sanajan bisa mihapekeun maneh mah ulah para mitra. Ai urusan bebeneran mah tetep ieu mah aing teu bisa ye. Teu bisa ieu mah tetep kudu kitu para wargi. Pageuh kaimanan mah kudu kuat sok sanajan urang bisa mihapekeun maneh ulah kena kuncina bisa mihapekeun maneh. Tuluy we jiga lolonokan gal juga dia ulah para mitra. Komo urusan akidah jeung sajarmin kudu pageuh. Kaimanan urang kudu tetep pageuh nganjir. Para wargi sadaya disebut biasa mihapekeun maneh teh di dieu model bidak kitu mihapekeun maneh. Adi kudu bisa mihapekeun maneh ka lain teh kitu para mitra. Ngan cenah anu ditujuan nu ieu nu naon teh nu di pitulkeunana ieu teu beres ya. Buraung pagawean teu beres ngagugulukeun ka teu beneran. Sok sanajan kitu ulah hayang bisa mihapekeun maneh teh. Nurutan teh tetep ai bebeneran kudu nangir kitu. Ieu mah salah ya. Lah dituturkeun nu kitu mah ulah sok sanajan aya kunci kudu bisa mihapekeun maneh ge ai nu kitu mah ulah dituturkeun. Ngaco heula para mitra sadaya ngaco. Para mitra sadaya dina hiji waktu pasosore keur pada rine nu kira-kira pukul 5 ibu awang jeung pawidarta harita para mitra katut Neng Titin. Kitu deui Kodar ngarariung. Di patengahan samalah bisumi gelanjangna harita aya keur ngelapan piring meunang ngubahan di kamar makan. Pok pawidarta mu ngaran Cumarita nu intisarina mere nasehat kanu jadi anak jeung kaminantu. Tah ayeuna bapa rek ngawaris ka Kodar jeung ka Titin. Tapi warisan ti bapa lain dunya barana ngawaris ku pituah jeung ku doa. Muga-muga hidup duaan kudu ditampa ku hidup kalawan kudu dilaksanakeun. Sahiji bapa amanat dina salila hidup rumah tangga muga sing runtut raut sauyunan. Sing bisa silih aping silih didik antara salaki jeung pamajikan.
dimana nu jadi salaki menang rejeki gancang serenkeun kanu jadi pamajikan atuh nu jadi pamajikan dina naramna rejeki tinu jadi salaki boh gede boh leutik sing bisa ngaturna sing bisa ngeureutneun sing bisa ngamangfaatkeun rejeki saeutik sing mahi kilang bara loba sing aya sesana oge disagijireun teh eta ulah rek salingkuh boh awewe boh lalaki kudu pada buruk berak sing bisa neuleun miraweuh pikeun pibakeleun dina kaca nirebangban atuh kaduana salila urang masih keneh kumelip di alam pawenangan ieu omat ulah paroho ngalaksanakeun ibadah nu 5 waktu ulah katungkulkeun teuing ku urusan dunia atawa harta sabab urusan dunia atawa harta mah sanajan maboga sagede gunung galunggung oge keuna ku beak jeung moal dibawa ka liang kubur nu dibawa lintang ti amal soleh urang naon pangna bapa nitah kitu kahidep nu disebutkeun kudu daek ngalakonan nu 5 waktu teh nah supaya urang asup ka sawarga lain kadinya urusan ka sawarga atawa baris asup ka neraka walhu alam ngan ieu mah setiap urang ngakukeun beragama boh agama naon bae kudu dilaksanakeun ku urang ulah sakadar ngaku nabungkul urang ngakukeun agama itu agama ieu tapi kitu ge tabe pun lain bapak panati ngan ieu mah ngelingan kanu jadi anak rek digugujeng henteu nama terserah ngan bapa sieun dosa disebut kolot ngelingan kana jalan pibenereun kanu jadi anak nyaeta hukumna dosa cek pawidarta panjang lebar mere atikan kanu jadi anak jeung minantu kalawan ibu awang mairan ngabubuh kana caritaan pawidarta salaki atuh ti ibu ge mabubuh kana amanati bapa ti ibu mah ngapekeun kanu jadi anak minta ti istri herang mata we saja bati eta sing bisa ngalaksanakeun sakumaha parentah Allah sing bisa ngajauhan laranganana nu hartina ulah nepi ka urang nyimpang tina rel atawa dasar agama sabab lamun urang milampah kana non rupa nu teu didasaran ku agama bisi kamana karep bisi sagala dirumpak sagala dibadung atuh kaduana ulah pahili mi Gusti ulah pasalia mangeran nu hartina ulah mi Gusti atawa mangeran salianti ka Allah tah kitu nu nyiptakeun bumi jeung langit katut eusina kabeh bari urang ulah poho manyatkeun puji syukur ka Allah nu maparin kanikmatan ka urang sakabeh boh nikmat lahir boh nikmat batin ari pangeran lahiran nyaeta indung jeung bapa ka indung bapa ge urang teh kudu mi Gusti sabab boga moal aya urang lamun teu aya indung jeung bapa cek ahli basa teh mah indung tunggu rahayu bapa tangkalna darajat munjung muja ulah ka kayu ka batu tapi kunjung ka indung muja ka bapa lamun urang munjung ka muja ka indung ka bapa bari sok ngaduakeun ka indung bapa utamana mah di indung beut geus eueuh ti dunya ta ieu disebut anak nu soleh si mujud eta teh atawa nyaahna kakolot kudu sarua antara nyaoh kakolot sorangan jeung kakolot ti pamajikan atawa ti salaki kasebut mitoha kapan sok aya rajin man sok aya kieu kodar oge titin boh ti pihak awewe ti pihak lalaki nyaah teh kakolot sorangan we ari ka mitoha mah boro-boro kadaek mere atawa silaturahmi ge jarang atawa tara tah keur ibu mah embung lamun boga anak atawa minantu samodel kitu nu dicaritakeun dieu hayang ibu masing sarua kaditu kadieu oge tah kitu sakitu amanat atau reveling ti ibu mudah-mudahan we caritaan ti bapa jeung ti ibu sasireun sabeunyereun katalima atawa aya pulunganinana ditarima atawa dipulungan sotena nu benerna ari nu salahna mah atawa nu gorengna sanajan ti indung ti bapa ge ulah ditarimakeun ulah diturutan pamungkasna ti ibu nya pokona mah poma papagon agama atau disebut rukun Islam kudu dilaksanakeun kilang bara bisa ngalaksanakeun rukun anu kahiji nyata rukun pokona mah bisa ngalaksanakeun rukun kalima maksud teh atuh sabagian dilaksanakeun ulah teu dilaksanakeun kabeh da opat mah bisa dilaksanakeun ku urang meureun nya tinggal nu kalima eta mah lantaran kudu aya syaratna nu kasebut istitoah teh tah kitu ti ibu mah sakali deui ti ibu menta dihampura kanu jadi anak jeung kakadang warga bisi ibu langkung saur bahe care kurang tata kurang titi kurang duduga peryoga nya kitu mungkin kasebut manusia sok aya wae kasalahanana ceuk ahli sastra teh mah atawa ceuk anu sok ngadongengkeun mah di radio cenah
bisa anu kasabit nuju alit kasebat asmatos dewasa kasinir lakuning perlampahan kudu dihampura sambung pokona mah kitu ti ibu mah para mitra ieu ti ibu awang para wargi sadaya deuh ieu ngaso heula atuh kapaksa keur ngaso heula Mang Jaya ngaso heula ngaso harita pawidarta terus nempas deui tah kitu barudak jadi inung jeung bapa teh mekelantengan saukurku omongan saukurku dongeng da kudu nyabarana mah di mana pimanaeun eueuh di bapa jeung di ibu oge ngan pon kitu deui di mana hidup daek ngaregepkeun bada diregepkeun tuluy dilenyepan sabada dilenyepan tuluy diamalkeun insyaallah caritaan inung jeung bapa bieu baris aya mangfaatna tah kitu jadi sakali deui bapa jeung ibu menta dihampura ka hidup samungna para mitra sadaya sanajan singkat tapi cukup muno dina pihartieunana saolah-olah nyaangan kasarerea sangkan ulah pareunun obor samodea dina ieu carita tutas ibu awang jeung pawidarta cumarita teu kasar teu karasa ngong kadenge soranu azan magrib di masjid atuh ibu awang harita para mitra ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin geus kitu mah para mitra geuning geus magrib harita para mitra sada ibu awang nyarita geus magrib apana jeung ka ditu geura kacarai tin pok deui bari jeung ting kuniang nangtung tuluy kacarai beberasi samalah kodar jeung pawidarta oge sabada ticai terus arimit ka masjid nu pernah natis sabara jauh ti imah kitu deui ibu awang jeung neng titi ngalaksanakeun ibadah salat magrib di kamar di sunyi oge teu tingalieun manehna salat sorangan di kamarna dongengna tamat di para mitra toke tos mayunan ngazan ai seep ai dongeng toke disada ieu buka suara tuh gininya aduh teruskeun cenah ulah sur tokoy oge para mitra ulah diteraskeun tu CF cenah dongengna namun sok sanes kitu para wargi ai cariosanes mah insyaallah enjing Mang Jaya bade ngagarap cariosanes Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun atuh kitu para mitra saur pa tatang surna wa tatang janten jejer ieu carios mudah-mudahan sasireun sabeunjeureun malah manar aya pulunganana khususna ka kaum rumaja Eka kantun mugi ulah kirang-kirang ngahapunten cenah patatang anu kagungan hak cipta ieu carios sareng maksud kapundur ka Mang Jaya ngidangkeunana bila aya kalepatan tapi aya kahilapan kitu deui bilih di antawisna para mitra nu kasabit nami nuju alit kasebat namitos dewasa kasindir lakuning perlampahan kaguar-guar lembur matuh Banjar Karang Pamidangan hapunten sakali deui jalaran ieu mah kasebat nage karangan atanapi dongeng mitaya patula patalina sareng para mitra pamungkasna puja sareng puji urang sangakeun ka zat ilahi robi kain urang suhunkeun ka mantena salam sareng sholawat mugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ka kulawargana ka para sahabatna oge urang sadayana kaing rahmat sareng barokah amin ya rabbal alamin seep waktosna seep dongengna para mitra dina carios paremun obor mugi-mugi janten bahan lenyepaneun midamel pada melaan awon teh pasti para mitra karaos buah nage awon keur kadiri jadi paribaos melak cabe moal jadi bonteng melak hade moal jadi goreng insyaallah para mitra melak hade moal jadi goreng sawangsuna melak bonteng moal jadi cabe melak kagorengan wah yang hade tapi melakna bonteng kagorengan moal bisa jadi hade kitu mangga bahan lenyepaneun urang sadaya mudah-mudahan sakedik bahan katampi etang-etang lenyepaneun urang sadaya mangga para mitra sapunya repega simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permi